Mancing untul enak bos di Walunganana ya, masih di Jati Gede. Ieu cenah keur ngalalalawak ya mah ya. Sehu. Eta marejeuna geledek lalawakna. Dua ramo. Dirakit mah gede sih aya nu meunang teh. Kepada aku jangkrik. Jangkrik hirup geuning. Oh. Rupana teh. Oh bos, itu posisinya di deket makam Astana Gede. Nah, iya makam Astana Gede. Mantap. Lokasinya. Tuh curugan tuh. Ya curugan. Mantap kieu. Babayak cacing nawa. Can. Lamun di Walungan kieu mah eupan teh enakan ku cacing. Segala rupa. Aya nu meunang lele dumbo toh. Ih rawa. Gedene leuing geuningan. Lele. Oh. Oh, jeung jajan dia pan teu meunang macele we. Iraha. Sapoe naon jeung jajan. Macele. Aduh. Lele deui. Lele. Gede deui meureunnan. Gede. Geus kaluhur. Wah, ieu mah non perut pacekah gitu. Udah lemat. Nya potar kok. Untuk merean. Komong nyusup kana ieu mah. Panu kangkung deh ongko. Tuh, lalawak marejeuna bos. Musup lalawak tadi dia ya di Walunganana ye. Emas ge raya keneh di Walungan mah. Hah? Bareto mah euy panaekan saya itu di itu tuh. Dua tunggul itu. Oh. Tapi kudu saradan kakeum tunggul kaluhur geuningan. Nah, ini lepas tadi seberapa kali tuh, kedua kali gitu. Naon? Cer. Di dinya. Di deket tunggul. Tadi kejang tuh. Oh. Ayalah setengah hulu gitu. Anjir. Udah kalau udah baheula we di dinya. Betot udah. Da ongkol aing ngalungna di dinya mah da hese meunang nu gede mah. Aya generasi. Lain tah hesena mah tah aya jukut di hareupna. Anu cucuk. Jadi ngeberlauk teh. Itu labas lamun di nu kieu kan. Ngareuna nahan oga kitu mah dan nur pabelit jeung eta meureun. Dua kali angkat celawak kudu ge. Dua kali meunang nu gede. Pan leupas wae. Dua kali teu leupas. Anjir. Isukan merek di lieu kan isuk-isuk mah. Bogoh di ditu tuh. Udah ketunggul beuh ditu. Heuh tanu deket got. Heeh, bewat anak. Mantap kieu bos, spot nguntul mah ye. Anas teu mawa useup euy. Balik deh kitu nyokot useup Oh, udah kurang sana. Naon jam 4 teh. Wah, 4 udah beurang. Jam tengah genep we. Mumpung gratis ayeuna mah jadi ajaran pindah. Beureun dina rakit aing keur pindah.
marah dia. Marah. Kagok balik kagok lah. Ya di aura makanan. Ya. Jadi kuat long eh. Oh. Ya sekarang itu buka ngawur sekarang itu buka ada pihak. Nah, tadi kecing beak mah kecingan wetan mah. Nya aya kan kira. Ya. Oh udah kudu didasarkeun wah. Eta mah gantung. Didasarkeun cenah ngupuk cacing di depan mah. Moal ngait di dieu meureun anda bersihan apna. Wah berahan teuing. Dijukut apa mah. Oh, ya. Kuyupan. Mau sekolah karan gitu. Yang kongkok itu enggak apa nang. Ningali kabah wetan mah. Kadinya heula ningali ya. Yang nge-review tempat nguntul bos. Udah disarisi wah euy. Tadi dieu nya bogoh teh ya. Review tempat mancing untul bos. Tah ieu pisepoteun mancing mah jeung geus pinuh cai mah di dieu bos. Cicingna di dinya tah deket tunggul ngalung ka dieu euy mantap. Ieu spot nguntul di deket makam Astana Gede eta makam Astana Gede. Mantep bos spot mah ya keur nguntul mah. Oh, ramai nu ngaruntul ya. Sok muru sanggutan sore. Lalu segala sore. Tuh, beng-breng. Ngait Pak dedinya mah. Lempeng eta mah ngait karena tunggul dianggapna. Anu lempengan si Bapak mah ngait batur ge tadi arep seberapa itu. Nya. Rakit aya. Ada berapa pada dina rakit itu? Tuh. Ramai kaneh burit di itu genu rakit ge. Mana? Oh di itu. Koyah kieu tanu nepi ka magrib. Rakit eta we cucuran ieu. Oh jero teuing tah mah. Jero. Mah bener keur ieu mah. Kudu makan ingong wae. Lu udah geus tinu kita di usian kabeh era nyodok. Era nyodok ge. Moal mangawe. Mah nyodok dek beureum dek hideung ge cek basa kalau dek hideung we. Matuh. Tadi Abah karek narik cicing jadi pepetkeun mah. Henteu. Oh si Abah jangkung. Di dia. Oh di dinya tah. Sodokkeun si Maswur di awur. Wes teh eueuh teh datang. Bae kulona lalawak hungkul teh kawa meunang teh. Heeh, geng gehek di lokasi. Itu dia aya dah. Ayo bah.
Oke. Tanpa suara. Bagong. Nya dirakitnya nguntul bagong. Bagong. Mantap bos, sore-sore ngararuntuh halodoknya mah. Pilih milarian bagong seur di dieu ye. Ayeuna mah teh aya di kebun mah bagong teh. Tasing jalepret wae nya naon teh. Anu seueur dina rakit bagong. Ngejeng-jreng gitu supa tuh. Supa suung. Si Jenol di dia gagal 2 cenanya. Ini dah hese sih lu gede mah tetap balah hareupna. Jadi lauk mecat ke hareup teh kenur mah kadinya ngait. Teu labas. Mun ka ditu mah tuh ngalung tuh kalau pelebah Mang Ian. Ngareuna ngabar jair ge ka udag ku kenur teh. Ieu mah ngabar ka hareup teh geus we. Di dia kamu jenolnya di dinya lain. Di dieu cenah tadi. 2 kali cenah gede da. Ini ieu mah 2 kilo mah leuwih cenah jalan 1 kilo. Jeung satinggal cenah laukna nya. Tinggalin nu gede. Da dinu dareet lauk gede ge mah. Mantap mancing mania hungkul ya. Ieu teh penghujung jalan anu tembusna ti Cikawung bos. Masuk Cikawung teh mentok ka dieu jalan teh ya. Oh. Sakitu we heula informasi namanya.